Cecep Supriyadi dibabarkeun sarbu 830 hiji, jenengan aslina nyata Cecep, Ari Supriyadi nyata, ngaran nuku anjeunna ditambihkeun, margi anjeunna kacida micintana ka pahlawan nasional Supriyadi. Saleresna anjeunna masih keneh turunan darah biru, turunan menak titrah, karuhuna teh menak anu teu hayang gawe bareng jeung pamarentah Hindia Walanda. Balukarna ditanggung ku turunanana. Kulawargana dikucilkeun sareng sababaraha hak sosial, intelektualna diwatesan. Salah sahijina ditolak pendidikan. Kusabab tekadna anu kuat, anjeunna nyumputkeun identitas kabangsawana supados anjeunna tiasa nampi pendidikan. Minat anjeunna kana wayang rada telat, sabada jadi guru. Kajurung ku ningal rendahna kualitas sastra wayang golek jeung sastra pawayangan waktu harita. Ki Cecep Supriyadi ngajajal sastra Jawa kuno pikeun ngaronjatkeun kualitas sastra basa, khususna antawecana jeung kawih. Anjeunana nyaeta dalang anu taat kana aturan baku ngeunaan pawayangan. Cecep Supriyadi katelah, dalang Sunda wayang golek purwa anu kasohor di Jawa Barat jeung Jakarta antawis taun 1870 dugi ka 1880-an. Salian timanggung di sagala rupa kota di sakuliah Jawa Barat, oge ngaluarkeun sababaraha puluh album kaset wayang. Anjeunna mangrupikeun dalang anu selekti pisan nalika kedah nampi murid. Sanajan loba nu ngaku murid, ngan saukur diajar tina rekaman kasetna atanapi lalajo pagelarana. Salah sawios murid anu ayeuna jadi dalang, nyaeta putrana, Eka Cecep Supriyadi. Salah sahiji lalakon nu geus digubah, sarta populer pisan dina mangsa harita, nyaeta Nurkala Kalidasa. Lalakon ieu diilhaman ku argumen salaki jeung pamajikan, anjeunna ngalebetkeun ajaran kamanusaan, ajaran Islam sareng ajen budaya Sunda. Anjeunna kantos janten anggota DPRD, tingkat 2 di Karawang. Janten guru SD ti taun 1854 dugi ka taun 1863. Dina organisasi pawayangan, anjeunna janten anggota Dewan Kabijakan Senawangi jeung anggota Dewan Penasehat Pepadi. Anjeunna ngadalang ti taun 1867, kengeng pangajen seni ti Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Republik Indonesia. Cecep Supriyadi, dalang wayang golek kakoncara ti Karawang, pupus dinten Minggu, 8 April 2023.